kuliah jam 8 budak sekolah di Jawa Barat geran ngarampis ya kamu kunaon Deddy Mulyadi teh ka kitu sabab indung bapak nangis teu mampu naon indung bapana teu mampu ikeur budak dituturkeun ka hayangna can majeurna make motor budak dibere motor can majeurna make handphone budak dibere handphone can majeurna nyekel duit budak dibere duit can majeurna jajan gede budak geus dibere jajan gede keur leutik eta budak ceurik geus gede indungna digebugan ku anakna sabab kahayangna teu dituturkeun kolotna teu mampu saha deui guruna teu mampu kunaon guruna teu mampu guru geus teu wani deui galak ka budakna sabab ising dikriminalisasi jeung naon aing ngajieun budak aing isukan aing kudu di penjara major teuing anak batur ieu lamun kolot geus teu mampu lamun guru geus teu mampu pamimpin rek ngantep Deddy Mulyadi mimpin lain Jawa Barat jeung 5 tahunan Deddy Mulyadi mimpin jeung Jawa Barat 100 tahun kaharep supaya kaharep lahir di Tatar Sunda satria-satria Pinandika bisa ngawasa industri bisa ngawasa perikanan peternakan kelautan jadi jelema nu cager bager bener pinter singer jadi jelema nu boga sikap jeung etos kerja nu kuat sabab naon jeung naon aya kawasan industri namun etos kerjanya hancur unggal sore minum ciu gelut teu eureun-eureun silih kade kanggo naon